Kopi bodong. Apa majikan ate? Dipiceun dicokot di piceun. Oh sok saya mau di tukang. Tege ku sia serangga. Usahanya. Oh, usaha ini jadi apa? Tapi kita mau bae. Ya eta mata kudes teh duit teh dipake ka awewe kana majikan jarang utangnya loba. Aduh ganti ka Jawa ya. Udah kamu kabar kita? Udah bukan dua tapi ada tiga. Oh benar. Aduh biar gitu wae. Motivasi atuh Pak. Omongan Pak. Ya sih tadi tinggal budak lalu tikene pemajikan gunal gendo mengais budak diberi duit sauki duitnya kemana tapi kok aing kan udah mah gaji mah kata lagi Nominal berapa? Bah. aing tuh bisa ikut ke nominal aduh aya kan yang 5 jutaan Benar Bah. Tapi bah kieu di pagaweanana tuh si kopi beureum sok ngeureun awewe teh da. oh sok main horean deui dibayar Parah bah. Bah hari itu kumaha tah Bah? Iya, kumaha. Tawarena. Misalkan aku tahu Bah, kumaha. Cira-cira Kumaha. tapi masih saudara Lanjut ke tes. sampai beureum Heeh. adina apa tapi anggar mau kita sok meuli awewe teh da bah eta. pernah lu gratis kan pernah Gratisan we ah. Gratisan. tapi halus itu namanya tapi kok teh cek aing ke purama ulah sekali-kali Ada kumaha Bah? Lain. Kumaha teh bubar. Awewena. Duduk kurang kumaha. Tapi baru naon adina Baru nawa. oh beuki ka awe mah hiji dua loba nu hayang loba Bah. Ai jadi kecarikan Sabodon carekan Bah. iya nu hayang loba mainna loba hayang bahkan pernah dinyeri ka awe padahal bener ganteng tapi pernah dinyeri ka awe Waduh. bener teh Barang itu apa gitu? Bah dir meureun banget na bah. nyai mau majir deh awas kare tapi iya rada bager bah Bah. Ieu teh ieu piubareunana ieu si koleng ieu kunaon ieu? Kudu kumaha ieu piubareunana? Tapi ubareunana naon ya awak jeung awak ya. Jeung awak. Ibadah Bah. Tanya dia. Bere doa. Percaya. Amalan bah. Percaya. so Sia modal mung pisan kok daun. Oke. nyalain pisan emang geus ngeu kana soal Cai ge siapa? Bebek belur goblok. Siapa bebek belur hari geus? penyakit mah yang cager ieu teh Tapi emang ibadahnya. duit hayang loba usaha yang lancar tapi hese kana sholat rek lancar kumaha sholat ditinggalkeun Arek salat disukan mah. ya heuh awas dia lamun teu sholat disukan sia tambah penyakit Ulah. Yang cager. Goblok siapa? Jeung bubul pisan ah. sholat jalanna yang cager Sholat ribuan penyakit meuli obat ribuan obat amun kana sholat mah cager bener teh Benar Bah. bener teh Benar. Ai-aina hayang cager cut otaknya langsung kana obat ari ka Allah tuh Lebuka! Lebuka! Bener tuh.
Kemudian Kemudian we bodrek buka ka warung kalau